Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cijayana Perapatan Cimacan Kota Cipali bilih bieu rada nundutan cobian sekali deui eta cobian sekali deui turung-tung aduh ayeuna nayaga ti mana ieu terbangan teh teh kieu siap bos awihande siap kudu sesuai sareng instruksi sing kuring salamna seperti kumaha diikuti. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa ngajar TK kades gitu ini ngajar TK anggar di dia mah pas angkot kumaha setoran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa wa'ada alaihi wa harrama sifah wa baina harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus safa'ah wa rahman qudusul ba'isul muqtadir qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana waftah ilaina waftah bina wa barik aqwalana wa a'malana fi harakatina wa sakanatina wa nu'allima ma lam nakun na'lamu wa zalna hudan fi kulli qalbin wa huban fi kulli nafsin wa zalna nuran min fawqina wa min tahtina wa an aymanina wa an sambalina wa min amamina. Allahumma zalna nuran wa zalna nuran wa jidna nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Amma ba'du ibadah tahiyah tong panjang teh 10:30 tuh jamna meunang jam malati higarna ati campak ka makarna dada kemang tanjung gumulung mitembeyan bubukana ieu carita puji nu jadi pangayas ati urang sami-sami sanggakeun kadat Allah Rabbul Izzati anu mana niti suanci nu mustari dina ieu wengi urang sadaya tiasa kempel sejamaah sejatolabul ilmi mudah-mudahan urang sadaya kacawiskeun jalmi-jalmi anu lebet kana sawargi amin. Puja nu janten bubuka carita anu nyaga dina dada para wanojatur para jajaka urang sami-sami sanggakeun kadat Allah azza wa jalla anu parantos ngreskeun urang sadaya tiasa kampel dina wengi ayeuna dina masa sejaneangan pangabisa sok sanajan niatna teu sarua mudah-mudahan urang sadaya kagolongkeun jalmi-jalmi anu takwa kalayan lebet kana surgana amin ya rabbal. Syukur anu jadi bubuka catur anu hurung ngampur lilih makota atur nu aya di Singapura urang sami-sami sanggakeun kadat Allah nu Rabbul Ghafur anu paratos ngurusin ngatur awak saku jeru dihandap di luhur badi henteu ngabutuhkeun batur sehingga urang sadaya tiasa akur jeung batur sakasur tiasa akur jeung batur salemur tiasa akur jeung batur sasumur tiasa akur jeung batur salemur beh dituna mah panginten tiasa akur jeung batur sa Cianjur sa gubernur tur teu kacatur. Mudah-mudahan urang sadaya sami-sami hadir kagolongkeun jalmi-jalmi anu syukur kana nikmat Allah nu Rabbul Ghafur amin ya rabbal. Penting ibu syukur penting. Tadi ge papadeden diuningakeun seja syukuran kandat Allah nu Maha Agung nu nyoko anu kalinga muara di dadasaran keimanan jeung katakwaan. Sabab saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an parantos lecek eta teh Al-Qur'an teh ayatna teh pakades. Di mana-mana orang syukur kana nikmat Allah tiantos Allah Subhanahu wa taala bakal ngalusurkeun nikmat ka ulang. Sabalikna urang sadayana di mana kupur kana nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala bakal ngasih azab ka urang sadayana. Nauzubillah summa nauzubillah min. Lamun urang sok syukuran kana nikmat ti pangeran tangtu nikmat ditambahan nu aya ge dipagehan lamun urang teu syukuran eta kana nikmat ti pangeran tangtu nikmat dikurangan nu aya ge
belum lalu belum lama terjadi di mana eta teh Pakades anu Pertamina meledug teh. Indramayu Jawa Barat nauzubillah eta teh geuninganan Allahu Akbar. Sabaraha miliaran triliunan meureun ku Allah Subhanahu wa taala dicanak. Boa teuing eta teh pernah syukuran jalma-jalma nu gawe di dieu teh meureun subodona ieu nya. Sabab saur Allah Subhanahu wa taala dicokot eta. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi kira-kira cenah kitu. Salawatu wa salamu mugia salamina ka panutan urang sadayana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu parantosnyana kalian ngatosan ka urang sadayana tiasa ngabentenkeun halal sinareng haram. Teka kantun kapala kula wargina, sahabat, tabiin tabiatul dugi ka urang sadayana selaku umat anu pangbutitina pamudah-mudahan urang sadayana malah mandar ngeukeun syafaatul uzma jaga di yaumul jawalisab. Amin ya Allah ya rabbal Sahibul Auqad santri di mana ya? Ponpes Mambul Huda. Mudah-mudahan doakeun sing berkah ilmuna. Sahibul Fadilah guru simkuring sepuh simkuring anu ngaheyeuk dayeuh ngolah daerah ieu Desa Wangunsari Bapak Kepala Desa ku Anjem dewasa dan anu sami-sami simkuring dipihormat. Sohibul Walimah Bapak Deden ayah Bapak Deden tengus mayeuh Pak Deden teh kaca kecil kang ngelapan kursi Pak Deden cincirining cintanya he ka bungsu cenah mungpurkeun tai ragaji kanyut wae sopar sok urang nagrak mah kieu ngarti sami Gusti beureun dipihormat sareng Ibu Carni sareng Bapak Saminnya kuring kuring dipihormat sebelum maksa sadayana. Alimil ulama asatid guru-guru simkuring. Anu paratos ka mafhum manfaat ilmuna Kang Haji sadayana para asatid guru-guru sepuh simkuring sadayana anu sami-sami ku simkuring dipihormat. Kalian mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Ibu kalih bapak, para pemuda, para pemudi urang Nagrak Desa Wangunsari anu sami-sami ku simkuring dipihormat sadang mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Binga marwat asuta binga nu ka giri-giri laka denira Padeden sareng Ibu Carni urang dina wengi ayeuna parantos tunu kana waktuna ninggang kana mangsana nyoparkeun kewajiban kana janten putrana ditingkahkeun tadi siang. Kalayan mudah-mudahan segala pengorbanan mantena hartana hartina tenaga katut emutana dikorbankan kana ieu perayaan masih ngajantenkeun cawisan amal kasayan anu ditampi kalayan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Engklak-engklakan sabab saur angjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana-mana aya walimahan dilebetan ku pangaosan dek walimahan mah edek nyepitan edek ayeuna nikahan edek marhaba nyek nyerma naon kitu-kitu edek ayeuna walimatul bida mangga ketika walimahan tersebut acara tersebut diisi dengan berbagai pengajian dibacakan ayat suci Al-Qur'an dan dibacakan sholawat dan yang sebagainya Allah Subhanahu wa taala menjamin ia lingkungan khusus Saibul Masad dijamin tempatnya mulia moga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal mulia lil ibarat kieu ayeuna teh beas lamun ayeuna beas dibungkusan kana ayeuna naon kitu daun di ragian disebut peuyeum benar hiji tah lamun ayeuna dek lebaran eta beas diasupkeun kana daun kalapa disebut kupat lamun ayeuna anu sok dihijikeun jeung bala-bala temannya bala-bala disebut uras lelemper
dek lalemper, dek uras, dek kupat, apapun namanya, tapi tetap nasi, beras yang digunakannya sama saja. Anger we eta teh, tiasa ngeunah. Mudah-mudahan ieu Bapak Dedin anu patos ngorbankeun harta bandana kalih Bapak Samin, mudah-mudahan dicawiskeun ieu tempat teh mulia muga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal. Lamun ningali waktu 10:30 nepi ka tabuh sabaraha Bu? Hah? Ini tabuh hiji. Da suruh Pak Deden oge cenah sakitu teh nepi ka jam 11:30. Sesana mah berarti meureun. Pira ku dibuka deui. Dusna. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi aya pali dieu aya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakiatna we. Simkuring nangtung dina ieu kariungan ngadeg dina ieu karegeman. Diperdih ku Ibu Carni, dipentes ku Bapak Deden, kalayan ayeuna dipupuntit ku Bapak Samin. Depi kami ngobrol di ditu Bapak Samin mah maklum da preman manehna nama. Pokona mah deka Ustad. Lamun dewek nurut hayang pangajikeun 2 jam teu kira-kira 4 jam. Cek si mulut wani sabaraha. Allah henteu kita ngapunten Bapak Samin kena eta jeung diilikan. Singkuring diperdih ku Ibu Carnih bari teu katingali Ibu Carnihna nama. Oge panganten Kang jam-jamana apan ieu dek papatah ka panganten. Kalak ka ku uing jeung Ustaz Jabri bangkuna ge. Hapunten sepuh. Aing moal dekeng aya mah ka dieu. Pak Kades macam-macam aya nu Jabri karep aing balik. Mana ieu teh panganten teh? Aya wah aya di ditu panganten. Wios teh kedah namihan panganten. Diperdi sok sanaos Pak Kades. Simkuring teh pangintenan nyungkeun widi kasadayana boh bilih. Tutur saur seur anu teu kaukur reka basa anu teu karaksa kirang tata titi duduga kieu teh kana kapal abi teh. Duduga sinereung peryoga. Boh bilih teu luyu sareng ilmu nahu teu nyolok sareng ilmu sorok. Cek santri teh mah teu meunah jeung ilmu jurumiahna jeung sapinahna hapunten tapi simkuring regreg dipayuneun simkuring aya Pak Kades, guru simkuring aya Pak Haji sareng ka ustad anu ti Bandung teh. Dijamin simkuring dijamin dilereskeun. Tinang tos panginten simkuring mah nguringakeun kasadayana ungdur ma qala wala tangdur man kila. Ungdur pek tingali ku anjeun ma perkara naon nu dicarioskeunana wala tandur jeung ulah ningali anjeun man ka jalma kila nu nyarioskeunana. Keuna da ieu mah penek tong nangtung sia teh teu katempo ningan heudeung nangtung sing ngarti kameramen teh. Nangtung deui ih penek mah teu katingali. Sok sanajan ibu kalih bapak sadayana hapunten simkuring teh teh aduh dipentes ya. Mudah-mudahan naon sagarupi ku simkuring anu didugikeun sasiereun sabeunyereun malah mandar aya guna sira manfaatna nu manfaatna mangga nyangakeun anu awana manfaatna ulah kirang-kirangnya hapunten. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kang Jam-Jam sareng Teh Yuni. Lamun urang sadayana berbicara tentang masalah nikah. Ari nikah teh siapa yang pertama kali mencetuskan undang-undang pernikahan? Wa khalaqnakum azwaja yen urang teh diciptakeun teh cenah papasangan. Kanca aya. Aya berang aya peting aya luhur aya kidul aya gawe atuh ibu-ibu sa nyebut aduh aing mah nyebut sa teu hungkul aya wetan aya kulon aya jam-jam aya. Kenapa jam-jam pada malam hari ini sudah menikah sah dengan Yuni? Allah Subhanahu wa taala yang membuat undang-undangnya pertama kali kepada siapa? Ketika Nabi Adam di surga diciptakan ku Allah, kukulintingan cenah Nabi Adam teh. Adam, banyak Allah gitu. Di mana ini ya sekarang? Adam, maneh kaluman teu Adam. Nya kaluman, Nabi Adam teh kan gede jangkungnya.
Kaluman ya Robi. Kalumana Nabi Adam teh. Kalantang kulinting di surga sorangan. Sare anjendam. Cek Allah teh. Ketika Nabi Adam terpulas dalam tidurnya, Nabi Adam mengambil salah satu naon di teh iga wakasana teh. Diciptakan babu Hawa dan disimpan di samping Nabi Adam. Ketika Nabi Adam terbangun, lirikan matamu menarik hati. Allah. Eta nu aya galis cercampernik tarang nalancah menterangan pipi nakatumbirian irungna kuwung-kuwungan. Ternyata ada wanita cantik di sebelah Nabi Adam, yaitu babu tong nangtung cek aing oge. Yaitu babu apan live na YouTube teh ZLF channel, tolong disabrek ya. Ketika Nabi Adam diciptakan, babu Hawa diciptakan, Nabi Adam teh pan manusia. Ningali eta Siti Hawa anu begitu gelisna moal aya di nagrang. Gelisna kawanti-wanti endahna kabida-bida lucuna tayanu nuruban eta babu Hawa. Nu akhirna eta jiwa laki-laki Nabi Adam teh tertarik ka babu Hawa. Nu akhirna eta babu Hawa ku Nabi Adam dek digabrung dulur. Hiji, dua. Ketika dek digabrung, cek Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dam, stop. Nikah dong. Pemuda, kawin dong. Hari gini masih jomblo. Adam nikah heula anjeun, cai bahe kade kata jong. Tong darah leukeut amun aing keur ngaji tong darah leukeut. Cek Allah Nabi Adam, Adam nikah heula anjeun. Main gabrug wae cek pangades can 18 tahun mah tong dikawinkeun. Tebalai teh. Aduh hampura. Nikah, anjeun nikah heula mah meh ngagabrug. Cek Nabi Adam teh pan digupai babu Hawa teh. Cek babu Hawa, akang we anu kadi. Matak tidinya atas sejarahna lalaki datang ka awewe teh. Kutang teh datar aya awewe ngelamar. Tidinya babu Hawa teh digupayan ku Nabi Adam dek digabrug. Da mungan akang we anu kadi ai butuh mah. Peryogi mah. Ku Allah Subhanahu wa ta'ala nikah anjeun da. Maharna mas kawinna naon? Aosan sholawat 1000 wangsulan sanapaskeun ila aya nu nyeuskeun kiateun 700 nu 300 na teh dianyuk tidinya mas kawin bisa dianyuk teh. Tapi Kang Jam-Jama tadi kontannya. Nampi abdi nikah ke Ning Sri Wahyuni putri Bapak Jam-Jam. Putri Bapak Deden dibayar mas kawin dengan sepakat alat sholat dibayar kontan. Sah? Entuk cek saksi teh. Naon saksi teh saksi? Eta bedug jeung eta teh ka bawah. Oh jadian deui. Jeung moal bedug sepakat alat sholat pan jeung masjid-masjidna. Alhamdulillah Kang Jam-Jama kontan dibayar kontan. Mudah-mudahan ketika orang berbicara nikah, walau di judulan iya. Orang diciptakan pasang-pasangan terbukti Allah Subhanahu wa ta'ala ayat Al-Qur'an bahwa dipasang-pasangkeun teh geuningan Kang Jam-Jam jeung teh Yuni teh wengi ayeuna alhamdulillah tos ngajatu krami janten ayeuna pasangan suami istri ngalaki rabi kalayan simkuring panganten sakedik demi sakedik bade wawadi sok sanaos ieu Pak Kades mung ungkur mang nyarioskeun hungkul pangmacakeun hungkul dan nu nyariosna ge belum tentu tanbihul gopilin oge panginten tambihul kada diri simkuring oge sami ieu mah sareng nyuparkeun ka hoyongna Saebul Maksa Bapak Deden. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah, meureun kudu dijudulan imbi mah sejarahna heula kunaon jadi ngahiji Adam ge baheula dikawinkeun ka Allah ditikahkeun dijudulan meureun nya ieu teh da sagarupi ge dina film ge sok aya judulna sok ibu-ibu bu aya bu aya anu sok dina Indosiar anu pase awe judulna naon eta ku menangi ngan menangis eta boga batul menangis udah laguna ku menangis membayangkan betapa sakitnya aduh ngan ku menangis eta Indosiar aya anak ayu SCTP geuninganannya samudra gelombang cinta tuh samudra cinta naon apal Ustad apaan balik ti kobong ye patih gua kan nonton naon eta jeung kari remote nonton pan gitu Allahumma sholli wa sallim wa barik di judulan
di temaan naon cenah meureun peuting teh ceuk biicih teh bikokom ustaz teh peuting ngabahas naon alah tentang nikah we kumaha cenah kitu we mun teh di judulan mah insyaallah sing kuring bade nyadak judul teh nampi tema tugas seorang laki-laki suami dan ciri seorang istri yang saleh kieu anu hitan jeung kudu dua anak ieu teh kasuguhan di Pak Kades mudah-mudahan Allah kamungkar. Hadirin ikhwatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika berbicara halus gitu. Ketika berbicara akan pertikahan, siapapun orangnya, angkatnya bagaimanapun keadaan orangnya, ketika terikat dengan akan pertikahan akan timbul 3 fase kehidupan, 3 fase yang akan dialami oleh pasangan suami istri. Awas Mang Jam-jam. Nu kahiji lamun ayeuna ditingali tina ayeuna mustaqna cek santri mah cek ayeuna mazhab mah pupah mah nikah teh diwengkut tina 3 huruf. Hiji nun 2 kap 3 ha. Lamun di mustaq dikiratakeun ku singkuring aya bahasa kirata teh dikira-kira tapi nyata. Kang Jam-jam tolong dicatat ka ibu-ibu ka panganten baru oge panganten bari. Sami ieu teh. Naon disebut panganten baru? Barunga. Naon disebut panganten bari? Baringung tanu tiungping ge. Ya, baringung. Tuh, ibu-ibu aya ibu-ibu. Anu setara pangaosan mah nyang hunyar gitu nya pangaosan. Tong dibenerkeun anu oner koneng jadi kapanggih atuh. Bakal muncul yang pertama nikmatun adimatun. Bakal terjadi ketika ayeuna sebuah ikatan terjadi yaitu nikmat yang sangat besar bagi pengantin baru. Leres nikmat Bu waktu nikah nikmat. Pengantin baru nikmat sehat wal ape peot aya enak musaki aki mah. Gonahon. Pan di siniran tadi meureun ku grup kayak geuninganannya. Duhai senangnya pengantin baru. Tong dipuji. Gawe atuh ibu la 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 la. Siap Bu? Duhai senangnya pengantin baru. Iya Mbak, sabar ya. Duduk bersanding bersenda gurau. Ayah bagaikan raja dan permaisuri. Entong eta mah aduh aing ngasep. Nu tadi Pak Kades ieu tara ahli seni di dieu teh. Sok sholawatan ibu di dia sok dites tipeun ku sing beureum. Ibu-ibuna sok. Bapak-bapak sok. Cing heula bapak-bapak ieu. Salatullah. Terus ala toha rasulillah teruskan salat. Edas Pak Kades, bapak-bapak na Bang Musari sok sholawatan. Ibu-ibuna siap? Pede ulah hari bapak-bapak. Siap Bu? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu teraskeun? Jengrepengir. Hidup bapak-bapak hidup. Bapak-bapak di nagrak sok kana seni jeung sok sholawatan. Ibu-ibuna berarti karedul. Survei dia membuktikan. Sok ngaos bapak-bapak osok. Ya teraskan Pak. Top. Bapak-bapak sok ngeraos. Ibu siap Bu? Siap. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Teraskan. Shadaqallahul adzim kalaka. Terbukti ibu-ibu di nagrak tara ngaraos. Survei eta. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Tak ayeuna salalala euy. Aduh, ayo mah. Apanan geuning saterasna Bu teraskan Bu. Catat Kang Jam-jam. Malam pertama buka kelambu. Tahain mah gitu. Siap.
Malam sakit malam pertama buka kelambu. Iya, manyun kabeh alus. Malam kedua membuka baju. Malam catat kan jam-jam. Malam ketiga matikan lampu. Malam keempat tiada yang tahu. Masih dulu. Tong diangkat mana lah? Tulu ya gitu, pan siap-siap udah. Malam kelima rambutnya basah selalu. Nah nikmat unggul Ustad. Malam katujuh hudang era rusuh daku badeden di titah ngala. Malam ke-11 Kang Jam-Jam hudang era ruas jadi gebrak di petan duit kermeli. Tapi nikmat eta teh cenah jadi panganten. Nikmatun azimatun. Ketika terikat sebuah akad pertikahan, maka akan muncul Kang Jam-Jam teh Yuni nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Nu kaduana nah eta teh nikmat tungkul, hati-hati ibu-ibu sadayana. Kapna nu kadua di mana akad pertikahan terjadi, terlewati ayeuna nikmatun adimatun. Aya nu kadua kurbatun adimatun. Kasusah kariweuh nu gede. Lalas teu Bu, bingung teu Bu? Aya sok manaka bingung urang dia sok baringung tara? Sok aya kasusah tara? Yakin urang nagrak wajah-wajah susah. Kurbatun hadimatun kasusah. Di sini ran ku lagu mending kasusah ditambah rumah tangga gen payah diimah salaki teu boga pamajikan tekadang danan mitoha loba nyarekan. Telat tadi atau aidek sengak tadi. Aduh kudu aya pembinaan seni ya di nagrak. Makades aduh ya Allah ya Rabbana Karim. Hati-hati sabab nikah teh ayeuna nu kadua. Kurbatun adimatun. Kasusah hati-hati titip sareng simpring geus sami. Da ayeuna dina nikah teh lir ibarat nuang jajamu. Cik urang nagrak pakades lamun nuang jajamu aya nu ngalangkung di dieu teh misalkan jamu yuk jamu. Ari ayeuna nu dagang jajamu sok masihan nu amisna heula nu pahitna heula. Ketika dikasih nu pahit keur dicicikeun dina gelas anu leutik eta jajamu teh dieueut amis. Lamun ayeuna teh jam-jam Kang Jam-Jam sareng teh Yuni biasa mensyukuri nikmat yang sangat besar dan bisa melewati kasusah yang sangat besar juga, insya Allah nu katilu bakal ngengingkeun hasanah atanapi rumah tangga anu mawadah warahmah tur sakinah. Dugi ka dinya wae heula panginten urang sami-sami lajengkeun setelah pesan-pesan berikut ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teraskan Bu. Titip Kang Jam-Jam sareng Teh Yuni ketika tinu tilu nembe kedah kuduanana. Syukurna kedah dilaksanakan sujud syukur tah wengi ayeuna teh. Kadua kasusah jeung kabungah sagarupina dihadapi bersama, kenikmatannya pun, kebaikannya pun, mawadahna pun dinikmati bersama. Ketika Kang Jam-Jam sareng Teh Yuni bersatu padu dina rumah tangga. Sabab saur salapalihna ayeuna ulama ari rumah tangga teh lamun ditamsilkeun cek kirata dina nayaga mah seni mah seperti nayaga we seperti kieu. Lain ibarat ayeuna goong teh padeden. Gerah sok padeden. Atanapi ieu naon namina? Tiring tit teh biasa mah panganten awewe nu sok kada bawel. Tiring tit sok mainkeun. Lah. Temalan ku Kang Jam-Jam ku kempul sok, jikan sok. Cing kumaha nu pas kompak. Allah. Sok ayeuna kohkolan ku padeden. Sok, teraskeun
mainkeun bari do kursi teu so kenongan ku besan ti Gunung Empuk iya goongan ku ustad anu ti Bandung simkuring nyanyina so keur aya tuluikeun sedeh so kieu ya kompak ieu contohan siap so ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah geunaheun ayeuna mah pek masing-masing Mang Jam-Jam di hilir Teh Yuni di dieu Mitoha teu ngadukung Wana teu ngadukung paenkeun masing-masing paenkeun sok paenkeun masing-masing goyang dompret goyang dompret goyang dompret Bu kadanguna kumaha Bu omat lamun geus boga kanikmatan pek teu susah ayeuna keur mencapai ayeuna hasanah teh omat aduh ulah ganeng ulah kos bieu Padeden ngadukung besan ngadukung uwana siap ngarojong Teh Yuni sareng Kang Jam-Jam ge bersatu insyaallah bakal teulis tiis ceuli herang panon kadanguna teh mudah-mudahan urang doakeun ieu teh pertemuan anu sangat Allah janjikan dan Allah tentukan berapa puluh tahun ribu tahun sebelum beliau lahir Allah sudah mencetuskan bahwa jodoh dari Kang Jam-Jam adalah Teh Yuni mudah-mudahan berkah amin ya robbal alamin hadirin ikhwatul muslimin wal muslimat rahimakumullah anu salajengna simkuring bade ayeuna ka panganten pameget heula tadi ku simkuring diuningakeun temana judulna teh nyaeta nu diageungkeun kawajiban atanapi kakuduan nu janten caroge ka nu janten bojo dina ayat Al-Qur'an parantos diuningakeun parantos sadayana oge nguninga a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun sadaqallahul adzim Kang Jam-Jam sur ayat Al-Qur'an eta nu patos pada uninga Bapak wa min ayatihi jeung di antara tanda-tanda kekuasaan Allah teh ayat Allah teh geus diciptakeun pikeun aranjeun kabeh teh jodohnya pasangan jadi titip di simkuring hiji kanggo Kang Jam-Jam yakinkeun dina manah hideuk yakinkeun dina manah Teh Yuni oge sami bahwa istri anjeun caroge anjeun yakini sebagai ayat Allah eta nu hese teh maksud simkuring Pak Kades ngayakinkeun bojo sebagai ayat Allah jeung ngayakinkeun caroge sebagai ayat Allah pan ayat Allah teh aya dua aya nu tersirat oge nu tersurat anu tersurat mah tos jelas ayat Al-Qur'an pada uninga di aos ayat-ayat sareng ayana kalimah-kalimahna tah ieu lebah anu tersirat ari ayat Allah Subhanahu wa taala anu tersirat teh diantawisna seueur dek bumi langit panon poe lautan jeung sadayana eta teh ayat-ayat Allah anu tersirat termasuk istri Kang Jam-Jam atanapi caroge Teh Yuni titip di simkuring yakinkan ibu kali bapak sadayana Bu yakin si bapak teh ayat-ayat Allah yakin walar Bu ameh teh atos Pak yakin istri bapak teh ayat-ayat Allah yakin ayat Allah yakin naon jeung ayat Allah diantawisna anu tersurat teh ayat Allah teh Al-Qur'an cing ari Al-Qur'an meunang teu ditalapung aya di dieu aya nu sok nalapung salakti pamajikan sarua ya lamun nalapung pamajikan teh jeung nalapung Qur'an
Eta ge ayat Allah kene. Aya nu nyabok pamajikan aya di dieu. Nah, sia teh. Aya anu teu sopan ka pamajikan. Urang pamajikannya anu ngalah menang bapak-bapak. Balik dipegat. Ketika kita memperlakukan Al-Quran dengan sangat mulia, dengan sangat beradab, maka sama saja kita sebagai suami, Anda pun sebagai istri harus memperlakukan istrimu dan suamimu sebagai ayat-ayat Allah, tamsina sebagai Al-Quran. Dinangna dinengne teu meunang diletak heula, aya salaki diceduhan pamajikan. Dikidul da kumaha ti kaler biasana. Yakinkan kumaha carana cenah Ustaz. Sabab Kang Jam-Jam rumah tangga teh lain keur senang-senang jeung lain keur kaulinan. Jeung kudu tandang bari gandang ku kabisa jeung kudu tanding bari ginding ku pangarti. Ceuk ayeuna kawin mah kieu, rumah tangga kudu tandang bari gandang. Rumah tangga eta kudu tanding bari ginding. Yu urang berjuang babarengan keur nganyaahkeun pamajikan. Rumah tangga lain keur kaulinan Kang Jam-Jam, rumah tangga lain keur senang-senang. Rumah tangga tempat ngajadi hiji keur ibadah ka Allah Rabbul Ijati. Catet Kang Jam-Jam keur nganyahokeun eta aya naon kitu ayat Allah teh sebagai ayat Allah teh tanamkeun dasarkeun ka hiji dasarna ma'rifatullah sangkan nyaho ka Gustina cirina aya dalapan sangkan toha gawanguna nyunda nyakola nyantika nyantana nyantri silih asih silih asuh. Keur ngayakinkeun tanamkeun dina hati kita masing-masing termasuk pengantin baru, yakin bahwa istri kita adalah ayat Allah, tanamkan dasarkeun makrifat ka Allah, sing nyahoan ka Allah. Heula cing itu apaleun teh pamajikan teh ka pangeran. Oh, apaleun ieu. Cirina kumaha? Hiji nyunda pamajikan teh. Ai nyunda kumaha tata krama DP-DP-na asa 2. Nyakola geuning euy. Bener. 3 nyantana mantes geuning didangdanan teh. Kaopat nyantri penyantika resep kana ayeuna naon gitu uras-urus kana seni kana ayeuna mersihan pipir atau pepelakan nyantri geuninganan ieu teh biasa ka masjid kersa mingonan daek silih asah tong silih asah dina koral silih asah teh daek silih ingetan pepatahan silih asih nyaheun teteh Yuni teh Kang Jam-Jam jeung silih asuh ngapi di mana biasa we atuh keur pacebokan aduh pacebokan namanya tah cirina teh 8 Kang Jam-Jam pek eta mah panganten cirikeun jadi harus meyakinkan mengetahui karakterna sifatna kahayangna kumaha antara masing-masing ayat Allah anu patut diciptakeun ku Allah berpasang-pasangan eta panganten Kang Jam-Jam titip nu kahiji oge ka sadaya panganten anu tos barari nya termasuk sing guring baringung mudah-mudahan orang sadayana sing yakin bahwa keluarga kita yang kita bentuk adalah semata-mata lusur turun yaitu ayat-ayat Allah yang dibuktikan kepada kita semua. Suami adalah ayat Allah, istri juga ayat Allah yang patut kita jaga dinangna jeung dinengna. Eta anu kahiji. Kalau Kang Jam-Jam titip we pangentennya mudah-mudahan rumah tanggana sing rutut raut sauyunan kacai sing getol mani cenah tadi ginya bari pangenten ngaji kadara sing salogak bari getol salat mudah-mudahan ieu panganten teh sing sakinah mawadah tur warahmah amin Allah ya robbal itu dugi ka dieu ibu ka hartos teh ieu teh bisi ieu teh pakares hapuntennya yakinkeun wa min ayatihi an khalaqalakum sabab tos ngahiji yakin sabab dina patul muid jilid katilu diuningakeun nikah teh kadang-kadang bil istima kadang-kadang ngahiji tos ngahiji yakin ieu teh
Berarti tos sesuai senarang ayana hadis Rasul. Lalu ya hadis Rasul Kang Jam-jam. Bimbarokatin salasun. Ayat tilu rupa awewe. Istri anu mawa barokah dina rumah tangga. Nah. Lamun geus yakin bahwa ieu teh ayat Allah tadi entos dimaripat geus apaleun ka Allah ge. Cik. Leres teu ieu teh nyanak barokah. Nu kahiji aisaruhunna hidbatan. Cenah istri mau buktikeun survei. Istri nu nyanak barokah dina rumah tangga mah teu hese dilamar. Jam-jam dihareup dinya kedah teh. Rada hese teu ieu teh dilamarna teh Yuni teh. Henteu meureunnya sumping ka dieu Kang Jam-jam teh cuk padeden teh. Naon ka dieu maneh? Atuh sing kuring teh panginten aya hate kadua leutik ka putra bapak teh. Boga naon maneh? Iya we cenah tadi dek di ieu bari janer teh. Atuh kena aing saling boga. Nyi ka dieu. Naon Pak? Iya cenah aya ieu tah lalaki di Gunung Empuk. Wawuh maneh. Wawuh apane naon? Dina Facebook. Aduh wawuh. Atuh kenai ari maneh geus pada apa jeung pada bogoh mah ngawadah mah pek ku bapa ditekahkeun tanggal 1 poe tadi teu hese tah berarti leresnya tos ngawujud. Nu kaduana cenah istri nu nyanak barokah dina rumah tangga teh aisaruhuna mahar nu teu ngahesekeun dina mahar. Tadi tos kauning aku singkuring maharna tos kauninganya pakai emas 14 gram dibayar kontan. Jika teu namihan deui teu nyungkeun deui eta teh Pak. Bu, catat ku ibu. Istri nu nyanak barokah teh nu teu ngahesekeun teu ngaberatkeun kana mas ka matak ieu parawan-parawan gadis-gadis tong ngahesekeun. Ayeuna kapicarogian teh anu maharna tong anu hese. Akang gaduh naon? Teu gaduh naon? Teu hararayang teuing. Aduh. Gitu. Terbukti ieu mah atos dibayar kontan. Nu katiluna cenah anu nyanak barokah teh aisaruhunal walad. Istri anu turunanana teh gampil. Bogaeun lanceuk, gaduheun adi, aya uwana, aya bibi. Komplit we di dieu teh. Buktinya aya nu ti Bandung, aya uwana, aya aki uyut. Sadaya ngumpul. Cocok jeung hadis Rasul itu. Insyaallah teh Yuni nyanak barokah. Amin Allah ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya kembali deui tugas kusim kuring sok sanaos seueurnya. Kakang Jam-jam sebagai suami, sebagai caroge yakinkan bahwa teh Yuni dan terjadi Anda pertikahan teh semata-mata ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Wa aisaruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu dengan baik. Sebaik-baiknya Anda memperlakukan ayat-ayat Allah yang tersirat yaitu Al-Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibu Wios diselang-selang gitu Ibu Wios. Kahijina nama sangkan ulah jenuh teuing we Pak Ayep. Kadua nama tusin kuring we aya keur mikir heula ieu teh. Pak Kades gitu. Aduh, izin itu. Wios ibunya sabab dina teori retorika dakwah atau public speaking itu ada 3 aspek yang harus muncul. Di antawisna harus ada edukasi. Yang kedua harus ada informasi. Yang ketiga harus ada rekreasi. Lamun orang nyanak edukasi hungkul bakal barali tadi ge. Duk-duk sumuring paslon tulis kos di santri gitu. Nu kadua edukasi teh pangintenan dalil dasar hadisnya kalau para ulama. Nu kaduana harus ada informasi yang disampaikan. Apa yang disampaikan temanya gitunya, tema naon. Nu katilu harus ada rekreasi atanapi hiburan panginten mudah-mudahan we singkat tampi kalayan kabingahan. Da sagala rupa ge cenah kedah ngangeseni. Tilu aspek oge dina kehidupan muncul Pak Kades. Terus pada uninga hidup dengan agama atau dengan ilmu itu akan hidup dengan agama akan hidup dengan seni akan indah. Karena aku anu hiji berhubungan sinareng seni
Lamun dina kahirupan segala rupi ngangge seni insyaallah indah. Ieu didekorasi bentuk daripada seni. Leres. Ibu na rumah tangga tanamkeun seni. Nu adan-adan wae teu ngangge seni. Mah kadanguna kira. Allahu Akbar Allahu Akbar. Adan mana eta? Trans 7. Allahu Akbar Allahu Akbar. Mana eta? Antep. Jinggaul atuh. Nah, naon? Indosiar kieu. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tuh, dari mana eta? Indosiar. Allahu Akbar. Dari mana eta? Nagrak di ditu tuh. Aduh, apunten. Aduh ya Allah. Nah, jelaskeun. Kumaki seni, aduh ya Allah. Allahu Akbar bieu suantan naon eta, Bu? Pak, suantan naon biar di kusim kuring? Adan. Lamun ieu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Naon eta? Sakedap deui sabulan deui. Sabaraha poe deui? Takbir. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Naon eta? Di masjid itu Nuri dan Ustadz Koswara pasti. Allahu Akbar tulungan. Naon eta? Sara Ibu Carni kompor kahuruan. Beda-beda. Sami dina kahirupan Ibu Kades. Ladies and gentlemen, please keep the big hand from Brokana. Is the band Jokana. Naon eta? UFC Fighting Championship MMA. Aduh, beda deh. Aya di ayana kieu angkat pula ke depan siapa yang tuju kecil saja umpasnya smash. Namun tidak bisa dijangkau oleh Karangsari. Eta mah ngalepor terang. Jam-jam sok ngemesna teh. Kumaha senina kumaha gayana. Kalian mudah-mudahan sing indah. Lamun aya yang ngalepor terang kieu. Serpen nomor 3. Tampa nomor 4. Di smash untung ngelok. Eta saona di kieu-kieu deui. Tuh, ceruk teu make seni pisan. Sound gitu make seni mah, geus sok depekeun deui. Teu kena anjir, geus teh. Potong padeden. Hapunten Gusti Uli selang-selang saling terbangan ieu teh nya paruang kali santri diuyeuban ku sesepuh panginten tina ringgulnya. Mudah-mudahan sing berkah. Amin Allah ya rabbal. Hadirin jamin, banyak balik sih teh. Tuh ji, gue kayak itu ah. Ai hayang ngaganong dosa anu tolak mah. Aduh, ngaca. Hampura. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi eta mah eta sempal kapigoyan. Atos kauning ngakurang sadaya mudah-mudahan kahartos sim kuring ngadugikeun. Anu hiji wae tadi kakang jam-jam. Sisana bagian Al-Ustad Al-Mukarram Kang Haji nu aya di dieu patempat. Salajengna sim kuring bade bergilir arah ka Teh Yuni selaku ayeuna panganten istri. Tah. Ayeuna mah bagian ibu. Wayahna dicatat ku ibu boh panganten baru oge panganten bari. Dicatat dina atisan bari dina pikir jeung dina hate. Sabat dina rumah tangga teh teu cukup aya ku sandang pangan sinerang papan wang nagra. Kalayan utami nama ieu khusus ka panganten istri Teh Yuni nyanggakeun aya 3 rupa ciri istri anu asa kieu euy silung. Teh Yuni oge sadayana ibu mun sami hadir. Salajengna kanggo ayeuna panganten istri dina hiji katerangan nguningakeun ayat 3 rupi ciri istri anu solehat tah ya cenah teh Yunina ieu sareng ibu.
Nu kahiji cenah naon? Ida nadharta ilaiha syaratka. Ketika ibu dipandang oleh seorang suami teh ibu teh pikaresepen teh. Bapak, ari ninggal ibu pikaresepen tuh, Pak. Pak, ibu sok pikaresepen ku cara oge. Ibu teh ketika ayeuna di dalam rumah tangga teh Yuni wayahna titip ulah ayeuna naon kitu kana istilah dat goreng adat dit pedit dut ramut dut samutut gede hitut sing pika pokona nama dina nyebat omat iya teh Yuni oge sami kesimkuring oge tong nyebat nami ibu kasalaki teh dihiri mah aya nu nyebat nami ji gue kamang Deden menta itu salaki disebut Bang Deden Pak Deden deh nya ketika seorang istri dipandang oleh seorang suami menyenangkan bergetar maka deste ya diso ya Allah ya Rabbana Karim ibu sok dangdos tara ibu osok singkari kata sok dangdos osok survei membuktikan ibu-ibu dangdan nate satahun teh 2 kali ya sia hidup bapak akurkeun Pak dangdosna ibu teh aduh ya tah deka pasar kakarek kerudung joya mu kena gelombang cinta alah ayeuna pipina make Ines Wardah anu warna pink eta teh 37.500 anu warna merah mudana eta teh rada beureum teh 27.500 apa akan sok meulikeun 4 higoa aduh ya Allah dangdos ibu teh di mana edek keluar ti bumi teh ibu kudu sigah kunti eta teh cek keterangan gitu mamacakeun seumur lamun payunan salaki kudu sigah ratu Pak sok itu tara ibu dengekeun ibu dengekeun sakali deui ibu-ibu ari geulis keluar geulis di imah tah dengekeun ibu dangukeun tuh merenan seungit teh ibu jeung geulisna ibu teh dangdosna ibu teh anu menang salaki meuli lipstik teh hiji tukang ojek kadua anu di pasar ketika ibu kembali ke rumah tajong panto alungkeun kerudung nangkarak aya sarkeun capek bibir teu lila ngagolotrok naheur cai da capek salaki mah bauna kesana jeung naheur cai ngolotok naheur cai eta teh salaki mah balik di sawah jeung balik ayeuna moe kapol teh geus kapol teh sesa biasana teh tapi di dieu mah henteu mudah-mudahan ibu sok dangdos ibu osok nu kaduana ningang lebaran ibu teh sok darangdos anu dinyakeun teh kumaha anu dihilir we ditu kitu aduh hegilu euy geus cenah kadengiun tah duh ari dek lebaran mah eta teh nepi ka ampun tong terang eta 7 poe deui ge ka lebaran teh di dapur teh tingali baju kita tanggal geus beli keur kue nya di dieu baju ge eta naon baju teh dina lomari teh kunaon barutut baju teh pasti gara tuh kata tangga ka santri bareuteung ketang kitu teh ibu-ibu mah dek dibikeun disodakohkeun ngadak-ngadak weut ari salaki keur ripu di sawah putut gitu mudah-mudahan ibu-ibu anu di dieu mah ketika dipandang oleh seorang suami Kang Jam-Jam tingali teh Yuni wayahna sabab teh Yuni teh insan pilihan Kang Jam-Jam pilihan Allah untuk Kang Jam-Jam wayahna ketika dipandang harus menyenangkan panggilan pun yang menyenangkan Rasul tara nyarios ayeuna manggil ka Siti Fatimah tara ayeuna manggil nami ya Humairah deuh wahai pipinya yang kemerah-merahan dina gerak bade kitu ya Humairong merong teh bumpan
Wayahna Siti Fatimah nyaulkeunana teh ya Rasulullah disebat ieu napa jenenganna atanapi pangkatna ya Nabi Allah ya Sofi Allah itu tah cara nyebat nami dipandang ketika dipandang menyenangkan gitu hiji tah Teh Yuni wayahna keun ku ustad di dia dibabar luaskeun naon nu kaduana Teh Yuni ciri anu solehah teh kewajibanana wayahna Teh Yuni umum nama ibu-ibu sadayana termasuk sim kuring ngamutan nu kaduana ida amarta atau ata ketika ibu diperintah Teh Yuni diperintah oleh tukang jam-jam selalu taat sinarang taat karena parentah nu jadi salagi nah sadaya parentahna ustad ilabi maksiatin wajib eta mah tong tableg isukan mah panjumaah isukan teh sok poe naon di dieu tong tablegnya sok manggil naon Kang Jam-Jam kata Yuni Neng lu bebeb pogoyan ke sawah bebeb jam 5:30 teh ari bebeb tadi maculnya berapa kotak aduh nya atuh sejuru aja aduh bebeb papi mami gitu nya pantas kada disesuaikan ya papi nyadapnya berapa lodong aduh saya degariha urang teu pantasnya aduh Pak Kades mah kadang papi kapan ya ke kantor aduh Pak Kades teh mah mai urang mah basing kuring mah papi kapan ka Kobong gitu bae panggih jeung nu balada gula kieu nanjay aduh ampun ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ieu maneh teh jadi tong tablegnya enjing mapan panganten anyar urang teh urang di dieu we sosonoan anjang sono hek rambutna panjang cenah bejana Teh Yuni teh cek Pang Jam-Jam teh sampai Kang lagu Kang Jam-Jam teh nya rambut panjang nu ngarumbay disangke panangan nyampai lalaunan rarai tangga rangkulan karaos bagel luhur pasir urang nagrak dinangtos hawana tiis panganten mah asa pisan wengi ayeuna malam Jumaah tong wengi teuing 10:30 tuh 5 menit deui sunat cenah Pak Kadesnya gitu jeung aya hitan deui lah nu kadua wayahna ketika diperintah cekang jam-jam teh nyi hayang kopi tak kudu disuhunkeun langsung hideung eta teh Kang Teh Yuni teh hideung eta anu kadua tina tos-tos mafhum sadaya nu katiluna Teh Yuni omat sok sanostos patos mafhum sadayana Pak Kades di mana-mana ayeuna istri dikantunkeun kudu jadi caroge teh omat harus menjaga harta dan dirinya pribadi harta caroge teh kudu dijaga ibu di dieu aya anu sok ngadudutan dompet salaki duit tina dompet salaki osok osok bu ibu terkena tindakan pencurian uang cenah ada bebejan asok bari ayeuna mani dicai bebeuna oh di teh ya nyan duit ye sok atuh tekadengeun pan ya sok oh dudutan eta teh eta ibu terkena ayeuna penipuan terhadap suami catat pas ayeuna naon katilunana teh ibu teh nyusuh baba ieu teh aya dina pesak bapana teh dina kolor teh 25.000 ibu ketika dipesakan penggelapan uang ketika ibu eta uangna disumputkeun ibu terkena pidana oge nya eta penghilangan barang bukti berat ya Kang Jam-Jam Oma Teh Yuni ketika dina dompet teh aya 50.000 omat lamun salaki can aya hayang jajan basreng ge omat ulah waka jaga heula ieu teh meunang geuning ka itu ka dieu teh salaki teh aya 50.000 bari jeung lecek dina dompetna teh dek dikekempit we engke meuli minyak teh geus aya salaki tah di ditu mah Pak Kades aya istri nu pinter cari uang aing dina kopeah nyelapkeun ti santri
rapiheun eta. Nah, deka. Eta ibu pinter cari duit eta. Nu kaduana, jaga diri anjeun sebagai bojo. Cenah geuningan bakades leres omat. Ulah ngalengkahkeun sampean keluar ti bumi tanpa saizin nu jadi caroge Kang Jam-Jam. Omat ayeuna mah Teh Yuni da tos ngahiji ngajatuk rami dek ka mana wae Teh Yuni angkat, dek ka kebon, dek ka serang, dek ayeuna ka pangajian. Omat harus seizin suami karena STTB-nya ada di Kang Jam-Jam. Naon STTB teh? Surat tanda tamat bobogohan. Da ayeuna mah ayeuna geus gaduh SIM, surat izin menikah mondok eta mah. Umatnya Teh Yuni titip, tah eta teh dijaga maliha binafsiha. Harta suami caroge sinareng ayeuna harta anu atanapi diri anjeun pribadi kapungkurkan geuninganannya aya hiji hikayat dugi ka ibu nangantunkeun ge dah saking taatna taat kana jantan caroge teu pan teu dugi ka angkat teu jadi dosa eta sabab sanasridallahu fil walidain hungkul eta itu nikah mah ridho suamimu juga sama ridho Allah. Titip kata Yuni mudah-mudahan teu acan bebenah jeung bebenah nya dek beberes gitu dek beres saja teh ya kapan riweuh ieu teh nya. Mudah-mudahan kacatet kembali di kana pokok bahasan janten anu katiluna ciri istri anu salehah teh cirikeun ku Kang Jam-Jam oge Teh Yuni di mana-mana dikantunkan Teh Yuni kuno janten caroge teh selalu menjaga harta suami dan juga menjaga kehormatan Anda sebagai seorang istri. Eta tah cag gue dugi kadinya panganten mah hapunten. Dojok pasamin teh dewek teh lagi kitu. Dewek adek ngurut sad wayah nanya di ditu jeung lancok meureunnan jang andra teh mana jang andra tos bobot jang andra teh ayeuna ulang pindah segmen tos pakades panginten ya simpulkeun tadi Kang Jam-Jam ku sim kuring dititipan yakinkeun eta caroge atanapi bojo anjeun teh ayat Allah perlakukan tamsilna sebagai memperlakukan Al-Qur'anul Karim dengan mulia. Yang kedua, tugas atanapi ciri seorang istri yang salehah itu ada 3. Ketika dipandang menyenangkan, ketika diperintah taat, ila bimaksiatin, ketika ditinggal menjaga harta dan juga kehormatan sebagai istri. Ayeuna urang legotkeun sakedik penutupan khusus kangge anu parantos di hitan. Anu parantos di hitan teh atasnya. Ketika berbicara khitan, mudah-mudahan ieu Jang Andra Permana bin Bapak Samin, putrana Bapak Samin Sarimbit. Jajeng mamahna nama geus minang ka dieu teu pernah apal. Mamah Jang Andra teh saha namina? Tah, Ibu Carminah gitu. Hah? Sumbalik teh ngabejaan teh Carwati. Mudah-mudahan Ibu Carwati nya. Tah itu saya muteun pan nami simkuring pan kitu nya. Nami simkuring nami ibu. Sok sering simkuring ka dieu hapunten nya. Sok ngaheuringan jeung barudak. Ketika berbicara ayeuna khitan, terakhir pakade sakedap deui. Parantos diuningakeun dina salah sawios keterangan anu tos diunggelkeun. Adikku sayang, oh adikku sayang. Kini masanya kau kan dihitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai amal anbiya yang dikasih Allah sebagai Rasulullah. Mangga musikan. Tetesan darahmu menjadi saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati, uswatun hasanah sebagai tauladan sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh Andra
Bapak Samin sakeluarga sareng Ibu Carwati. Kamana ayahnya? Niatan atanapi yakinkeun ngalaksanakeun tadi ayeuna hitan nu janten murang kalih teh li itba'u sunnah. Niatan pikeun ayeuna naon kitu esensi namanya eta ngalaksanakeun sunnah baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Apaan anu mimiti kali pertama kali dihitan teh cenah geuninna Nabi Ibrahim alaihi salam ku anjeun usiana sabaraha cenah santri? 80 nya mah. Bari cenah da peso can nyonong gunting leungit eueuh can aya batu dibentukeun bil faksi cenah kitabna teh. Ku kampak. Cek ibu teh bade liat. Bari disenakelkeun gejret cenah eta teh. Aduh, lain ayeuna aku Pak Ambar digeser teh sanes. Kulaser gitu. Ngagaleser berarti kulaser. Yakinkan sejata Paul sejak ayeuna bil barkah kana ayeuna sunnahna baginda Rasul. Allah anu patos diperintahkeun ka Allah. Moal dibabar luaskeun Gusti kuring kumari waktu. Hiji tanya, mudah-mudahan janten sunnah anu aya manfaatna kalayan aya berkahna. Amin Allah ya rabbal alamin. Nu kadua cenah ayeuna tina ayeuna hitan teh eta teh keur litoharoh keur ngabersihan. Engke mah lamun tos dihitanna meureun mangga tiasa dicana ka masjid netepannya sasarengan ge paantel ge teh sawios-wios da tos dihitan dilaan ku kucupna si kokocopna teh meureunnya disopak dong disudat. Jadi si helmna teh nengang. Gitu kan ada budak ngesarare enak. Keur dibersihan supaya ayeuna naon kitu si ayeuna sisa tina ayeuna naon kitu cai papangna teh henteu nyangkut dina eta si kukucupna. Kudu jelas pisan ieu mah ngunaan kudu teh. Nya eta nu kadua dipapai Gusti Guru ditereg-tegeun. Niatan sejak ngabersihan mudah-mudahan sing cupar kalayan tiasa angkeun ayeuna tos sebalikna tiasa ibadahna tiasa ngalaksanakeun ibadah. Amin. Nu katiluna mah cenah lil kabir. Songkan tumbuh kembang besar. Gitu. Tong panjang teuing eta mah. Ya. Sabab ayeuna tumbuhna eta si ayeuna Jakarta terhalang cenah eta teh kitabna si etanana teh si kuplukna teh. Tah lamun si kuplukna disopak mah tumbuhna teh cepet. Biasana mah lamun kapol hayang kahieuman teh sok halusnya. Tapi ieu mah kudu dicaangan. Alhamdulillah atus dicaangan tadi. Dipicen ku kuplukna insyaallah tumbuh dengan besar dan ayeuna manfaat kayaknya. Amin ya rabbal alamin. Aduh aya jeung kuat wasa mah euy. Seperti Allahumma sholli wa sallim wa barik eta panginten. Kalayan anu terakhir pisan Bapak Samin sakalawargi. Niatan eta ngahitan murang kali teh niatan li ta'abud. Sebab aya opat eta teh. Aya li ta'abud, aya li tamrin, aya li tafrid. Niatan wae nu kahiji sejak ibadah ka Allah. Sabab eta hitan teh diperintahkeun ka Rasul. Ketika diperintahkan ka Rasul menurut Allah itu akan menjadi ibadah untuk kita semua meskipun itu sunnah Rasul. Eta panginten sejak niatan ibadah mudah-mudahan pengorbanan dana Bapak Samin anu patos dikorbankeun kangge nyuparkeun kewajiban atanapi naon kitu ngalaksanakeun khitan eta murang kalina teh sing diwales kalayan digotosan setimpal sareng amal kasayanana. Amin Allah ya rabbal alamin. Kalayan urang doakeun mudah-mudahan jang andra permana sing janten murang kalih anu waladun sabikun hartosna murang kalih anu darajatna aya saluhureun anu janten ibu kalih rama. Apan ayat 3 rupi hiji murang kali teh aya waladun sabikun anu derajat teh saluhureun lamun bapana sekolah nambung SMP budak lemah tiasa ka SMA. Mun sepuh nama teu masantren kuat budak nama masantren. Eta oge aya murang kali teh anu sababan. Sareng sepuhna mudah-mudahan entong jang andra masing langkung we nya sing sabi. Nu katiluna aya murang kalih teh anu darajatna sahandapeun nu janten ibu kalih ramana. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Ulah lah nya pepersikeun sepuh cek Bapak Samin teh pepersikeun dewek cenah. Cik atuh ari anak mah. Dah kitu bahasa teh. Mudah-mudahan eta jang andra urang sami-sami doakeun kumarupi doa tibil qulub kangge aya Nabi salawat tibil qulub khusus kangge jang andra sawihan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tos tabuh 11:30 berarti setengah jam nama kerdahar. Aduh jadikannya. Ikhwatul muslimin rahimakumullah. Kembali deui kana me atos panginten didoakeun ku sim kuring oge sadaya doa kita digi ngagurulung Kang kedua mempelai Kang Jamjal sareng Teh Yuni. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khairnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rumah tanggana sing janten contoh rumah tanggana baginda Rasul kalayan Kang Andra Jang Andra oge tos didoakeun sing janten urang kalian nu saleh salehah berbakti ka nu janten ibu kalih rama nusa bangsa agama. Amin ya rabbal alamin. Ibu kali bapak jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ari di alam dunia teh aya rupi-rupi. Warna teh Bu. Aya rupi bodas. Naon deui? Aya rupi hideung. Aya rupi koneng. Aya rupi berem. Rupina sakitu bae ti sim kuring. Mudah-mudahan terus rampung ke panghalang bobor sapanon carang sapakan aneprok salah emokna anak salah silana tinangtos pakades hayong pangladaskeun ngamapum pangintennya sing kuring teh sanes ahlina mudah-mudahan oge ka pun uwa ka Kang Haji ayep guru-guru sadayana hapunten buah bilih cadosan sim kuring di pangintenan seueur saur tadi teh tuturna saurna reka basa kirang tata titi duga silih prayogana ngabentur kana tuur ngabentar kana tarang semata-mata panginten teu aya maksad kanggo aya naon gitu manah anu awan nanging ieu mah panginten etang-etang mamatahan kadiri sim kuring oge pangintennya ulah kirain-kirain yang hapunten sakituna kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.